kerenannya kurang gitu. Mangkat dompet gede, duitnya ku salemar. Kan KTP-an Salma Hera, Pasket RT 15. Oh, orang wetan. Kah dan tergen. Mohon ya, Mas. Ya, mohon. Dan lanjut. Astagfirullah, Adim. Ya Allah, dia tuh gimana ya? Si Aman. Ya Allah, Robi, diangkat deh. Lah, ini juga dompetnya. Manuk naon itu? Punten, Neng. Ah, sebelum punten. Enggak. Itu mah Bumina Salma Hera entar mananya? Aya tanah KTP-na. Iya kalau resan tadi itu di jalan abis itu menakan KTP ieu atas nami Salma Hera. Tuh. Pasket RT 15. Udah, sani dia pasket itu. Oh, mohon leres. Oh, anakna Mang Pedro nih. Oh, sugan atau apa? Ye, eta anak Mang Pedro. Belah mana yang mana atau apa? Belah tukangan ieu ning imah tah. Oh, sugan. Eta kadenya awe Kang teh. Tega aya idinya. Haoskeun we. Di mana Ha? Di mana dompetnya? Aneh pokoknya astagfirullahaladzim. Punten. Assalamualaikum. Sukanya. Waalaikumsalam. 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 Oh, Bade ka saha? Neng Salma Hera. Muhun. Aya naon ya? Duh, atuh abdi teh ditanya naon nya. Iya, bade menakan dompet di sisi jalan atas nami Salma Hera manawi leres di dieu sareng Bumina Salma Hera. Muhun alhamdulillah. Kependakan di mana tuh hatur nuhun pisan. Mun neng gitu dompet teh tadi teh katincak ku di sisi jalan. Ah, ku teh hapunten nu satacana ditinggalian lebetna. Aya we penginten KTP ditinggal teh atas nami Salma Hera RT 15 pasketnya kenal we pasti di dieu cinta da Bumina paskeut mah tanya deui. Mun hapunten awe ieu penginten dompetna alhamdulillah untung deh kapenang kuno bager kos AA. Coba kuno jahat aduh. Terus kumaha naon hawatos. Ya ieu penginten dompetna, Neng. Atur nuhun pisan Nuhun. atunya. Nuhun. Hayu bisa bade kalabat heula ieu hatur nuhun pisan. Wah, asli mon. Iya, ayo kalabat heula. Ayo atuh imaksa mah. Tapi ente katang teh asli moal sok we nya atur nuhun Harus pisan. moal kalabat heula itu ngopi-ngopi heula, cai-cai heula. Terus atur nuhun pisan sataja. Nya abdi hatur nuhun pisan ya tos kapendaknya. Baik terasa abdina. Moal kalabat heula jadina. Nuhun. Nuhun pisan. Mangga Neng nya. Nya mangga. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, yang pulsa. Sabaran. 50 ah. Kan nomor ieu. Terus siapa? Oh nya hatur nuhun atas dompetnya. Oke. Setengah. Sakanya.
Iya. Salma. Nama? Alhamdulillah, aneh jenani dia. Terus kayak kuota biasa, mohon. Ya. Hari anak itu sangat ya. Gugun nami teh, mohon. Panggil we. Gugun. Oh, mohon Agugun. Mohon. Pada terus ke mana Salma? Mau celik aja dia. Sedap ya. Sareng saha. Bade teras uwi nyali rawe nya tur nuhun mangga. Atuh bade terus ini bade dijajakeun mah ka. Kuyo satur nuhun teh teh nyali rawe Oke, bisa ini begal geura di jalan. Bisa we. Kuyo sah. Ya. Ayo nya. Mohon, ayo hati-hati nya. Titip Nya, DJ. yuk. Titip di jalan. Nih, kamu cuy gitu si Neng So. Nomor awewe tadi malah so. Naon atuh bro, itu naon ieu? Iya ya awewe kan awewe nu bieu mana anjing. Jadi sok lah kana itu usaha terus bener salah. Sesama ngaranna teh. Kamari teh dompetna murah, kurang diantar kapangi kurang diantar kurang dari mana? Kosong dalam Sip. Oh dah. Oke, siap, bro. Cik nomor si Salma Hera menang mau di counter teh orang coba aktif teh nya. Tip euy. Wah, sip besok ulin. Stres. Sare tinggal sare urang ge.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kan? Ayo. Fitnah saya. Anak ke masjid ke Hampangan. Mau kontak amal. Ayo tuturkan awe. Nyantai saya. Nah, terus dikit lagi terus maju. Yuk. Terus maju. Stop. Enakannya neng di dia mah tempatnya di Ciliherang Panon. Sayanya Mun awet ya maka dia mah teh nu dagang. Abah naros neng kan neng Laras naon? ngisi narosna. Ini tutupan lah tuh. Hari ini neng sih ka boga aja. Kepo. Terus naras gitu. Ate sebagai ngarios kan neng. Dan isin ngarios. Tutupan. Neng tiasa malikala ka ditu teu. Biasa. Malikala ka ditu coba neng. Kali ditutup malikala. Terus Pas AA pertama ninggal neng, pas AA nganterkeun dompet ke bumi neng. Dia atuh ih malikna serius, ada ngenyus serius ya. Sok. Ka tidinya AA ngerasa AA ya hate ka neng. AA sadar dia terlalu cepat, tapi da kumaha bahasa lidah beda dengan bahasa hati neng. AA nyaah kan neng. AA bogoh kan neng. Kumaha tuh? Duh. kumanya neng tuh tiasa ngajawab ayeuna A. Nah, Kan ngambil keputusan teh yang buru-buru selesai kan itu. terus bade di istihorohan heula. Sanes gitu. Ih, pasian neng waktos kangge neng ngajawab. Kuadi pasian waktu 1 hari sanggup teu? Insya Allah neng tengah janjikan neng pasti ngajawab ira-ira ge tapi pasian neng waktos biasa Ya tuh. Tapi sainggalna nya
Insya Allah. Diantos pisan jawabannya. Nuhun. Benernya. Iya. Diisin neng tuh. Ih. Sudah atau sonten yuk. Ayo. Wih, Ayo di ka yang Hujan. Dewi ke mana? Ka bumi atuh. Bumi saha? Nya ka bumi Neng lah. Bisi ke bumi kita. Ya. Ya. Duh si neng teh cenah aya wae. Teh kieu perkawis jawaban harita teh. Oh, ada orang telepon cing. Salma Hera. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Nuju di mana neng? Di bumi. Kumaha? Anu kamari teh ya. Kumaha naonna? Pertanyaan AA teh ani. Ngantos walau ranti neng. Oh, jawaban. Nya Neng ge tos aya jawaban. Beda dijawab aina lewat telepon. Mah dah hoyong langsung. Jawaban lagi alin dina telepon. Oh, bade langsung. Nya hayu jemput we. Nya tuh. Hayu orang ketemu deui. Nya. Nuhun. Kin ngajemputnya ke bumi. Nuhun. Nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes, ketemuan. Tar. Terus tersabar ngantosan jawaban ti neng. Kumaha jawabannya? Tuh. Betul ah. Itu jawab. Nya ku Neng ditampi. Asli. Serius. Terus. Bener. Bener. Ikhlas tuh nabdina. Pas. Yes! Neng, luhurna gunung masih bisa dihitung. Jerona laut masih bisa dihitung. Luhurna langit masih bisa dihitung. Tapi cinta akan Neng mah bisa dihitung. Asik. Alah, si ngucur gak ke? Aduh, agresif cepak ceplok wae. Aduh. Tuhnya. Ya, Bu ya. Ayo. Pas, Lus. Itu karaosnya Neng, hubungannya tos 2 mingguan deui. Kumaha Neng nyaman teh sareng Nyaman. si Mamat seterangan teh Neng kebogoha
aja sih. Iraha tuh badannya nak ke bumi. Beneran ya apa iraha beli? Halnya tuh mah kumaha dicanakna. Ya hayu. Neng apa teh? Kunaon rata-rata tukang koran lalaki? Kenaon dah. Sabang mah emang gengsi ngasih kabar. Buktina Neng sok. Neng tadi kabaran ku aman terus ngasih kabar. Ya kan neng ngabaran abis ya ana sibuk. Ya sudah sesibuk apapun ada. Pasti nyempetkeun ka Neng. Apa sih yang gabat Neng? Ransananya sekedapnya. Ya. Wah enakan tempatnya. Nah kan saya nya Hmm. saya seueur teman-teman. Pasti aman nyenak tempat enak-enak we. Kalau so Oh, Neng lain baso. Kita ayat tuh kita tidur orang baso. Insyaallah. Neng resep kembang. Ah nih resep wae Neng. Nah nu resep sih. Bingung rek makikeun dina naon nya. Coba lah. kan ya neng. Nya moal we kanggo mantan Neng mah atuh. Atuh. Anda di AA. Saya dah. Ah cucok ge geura. Ciga cowok-cowok Bali. Kita saya. Ka jadi kieu. Iya kan jadi batur neng. Ah gitu. Iya. Oh kalau itu tuh enakeun tuh. Ayo kemana? Ini bisa kembang. Iya. Ama metik kembang baturnya. Ah Mau nu disusuran. moal. Kan demi Neng berjuang. Bios di sisiran batur ge. Nya ios lah. Tas lah. Yuk. Ya. Yang ini Neng ah. Yang penting mana rap lah. Ah, ngapain sih gue nah? Sayop. Wah, bawa baturan yang sebuah. Halo Gun. Ya, halo Den. Kumaha ada Mang? Alhamdulillah sae. Aduh, sono ya ka Gugun. Saruan lagi sono euy ka ente. Orang penak yuk. Hayu siap ketemu hayu. Hayu. Sekalian besok saya teh geus janjian yang ka Bogo. Iraha kapan? Geus lila euy teu panggih. Dide yang panggih ya, baturan ya bisa teu. Oke, siap. Hayu. Besok saya kontak dinya. Siap 86 siap. Nun ya Gun ya. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sia teh meni lami-lami teuing. Masih naon sih? Gimana kene Ria? Hey, Neng. Iya mah. Neng sehat? Alhamdulillah sehat. Oh, panglingkir Neng mungkin gelis. Kumaha Neng, da mah? Alhamdulillah. Aku mah di ditu. Ya, alhamdulillah lancar. Betah. Enggak sih, enggak betah. Kamu nih lami ih tinggalkeun neng teh. Kamu nih terindu kan neng. Ya justru eta rindu. Tapi kan cari uang buat halalin kamu. So sweet. Terus Apa bakal lami di
Iya, insya Allah Lami. Kebetulan AA untuk antosan rencana atau janjian sih, tapi mana ini? Anjirnya Terus pas di jalan. rencangan. Iya, Neng teh mana kangen banget Kak teh aman nih lah. sama tuh, oke kangen. Cuman ya kan AA cari uang buat siapa tuh. Ya. Tapi kan ngantosan oleh rencangan tapi tak can nya. Di telepon atau Oke, telepon dulu ya. Iya. Mana si Gugun ya? Telepon lah. Halo Gun. Di mana? Di jalan. Oke. Ayo tuh, akhirnya jam baraha ya. Siap. Oke, siap. Saya udah di tempat. Oke, yuk hati-hati. Hei, Gun. Wah, lur, euy. Aing mah. Lur, sager. Sono. Sehat. Awak bukilin tuh aing maneh. Senang, Bro. Alhamdulillah. Kumaha lancar? Lancar, ente lancar kumaha usaha di Garut. Alhamdulillah lancar, Bos. Iya ke liburan. Liburan tuh anu kieu nyobos anu kieu liburan anu. Loba kenanganana, Bos, di Oh, dieu. gitu jeung saha? Harim saya geus di ditu lah. Wah, itu Yuk, ayo. Cak. Aing kangen euy. Baheula sok ulin barengan. Rasu urang mah nguat Nah, iya gun ya, harim raya. Neng. Kan, Lur, Cap, iya we urang teh Lur. Gun, bikin Salma. emang mana geus kenal? Si aing geus kenal deui aing. Harim aing. Iya harim urang, Gun. Kumaha sih teh? Urang 2 minggu leuwih hubungan jeung manehna. Urang 2 tahun jeung manehanana. Kumaha maleh mah nusuk itu kangen urang. Nusuk Maneh mah sayap urang tapi menggunting dalam lipatan den. Saling tatangga maneh kitu ngaranna mah. Urang kasur Palembang. Aing kasur supret. Atas sangat ya sangat jelaskeun sareana. Kumaha maksud ieu Salma? Nya pokoknya dahukeun sangat ya sangat jelaskeun ka Augun sareng ka A. Lu kamari naon maksudna Salma nerima cinta aku mah Nya eta? kan sama bade ngajelaskeun ka A. Salma nerima A karena Salma berjasa ka A. Salma berutang budi ka A. Oh jadi sama Salma ieu teu make hate ka AA, cuman karena hutang budi AA ka Salma. Geus Gun, ya awe urang. Geus lah. Daripada hubungan urang jeung maneh kandas, mending hubungan urang jeung Harim maneh kandas. Ulah kitu Gun. Geus lah, sok. Aing lebih baik milih maneh daripada awewe maneh. Gugun. Jelasin. Ini minta maaf. Dia tidak seperti yang A pikirkan. Ini karena berjasa A. Ini karena Gugun punya utang budi Kak Neng. Aduh, saya. Tapi A percaya Kak Neng. Neng mohon Kak A buka kepercayaan Kak Neng. Buka maaf aja. Neng tahu kan, dia sahabat AA. Tapi kan Neng teh terang Gugun teman AA. Neng nerima Gugun karena Gugun bager. Selama ini Gugun ngejaga Kak Neng. Ya udah. A bisa maafin Neng. Tapi A nggak bisa ngebiarin teman A. Udah kita jelasin aja gimana. Kan Neng sayang ke AA. Neng benar-benar ngejaga. Ini AA karena Gugun berutang budi sama juga berjasa. Sama nggak bisa sama bingung.
udah ya. Maafin. Tapi kita jelasin lagi nanti. Bisa percaya lagi ke Neng. Akan coba. Biar semua terjadi, apa yang harus ku agungkan. Biar semua terjadi,